Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan rekan-rekan anu nuju manco di channel Rangga Haji simkuring Kang Doblek Ser. Atur nuhun anu tos subscribe na. Amun tiasa manawan ditambah di subscribe mana sadayana ya. Di like, dipencet lonceng kita sawarna bahagia Rangga Haji maka simkuring satu acana ngabahas satu acana ngawangko urang buka heula nyaeta ku rajah teh hiji bapak tah anu janten sepuh sekolot teh mah kitu siga teh ngapain siga mangga pada kawitan sok ngajak sampun wahapunten manawi tata usaha rumaos waleleda sakedah pantosan heula wa munut kasalira sejanya marekeun pewaran kasaguna walarea sampun sakitu pentennya cekap mangga nyanyi aya nama teraskeun kudu buka pentennya serta acara ngawangko kangge bade buku bala kasadayana nuhun manuk mangga sampun aja urang buka heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Rangga Haji Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam acara ngopi bareng Mang Aji. Alhamdulillah ngobarna sanes ngomongkeun batur. Oh sanes tenan emang eta. gitu. Mana kita singkatan eta punten. Ya Bang, ngopi bareng. Mana kopina tuh? Saya tinggal kelas. Janten kieu pamirsa. Dina dalut ieu simkuring saya akan membahas tentang upacara adat khususnya adat Sunda. Disarankan bisa ya? Alhamdulillah abdi saya ditemani oleh beberapa orang, salah satunya diantaranya Mang Nog, Mang Jajang, dan Arya Pratama channel juga Mang Ogin. Untuk selanjutnya kita akan mencari tahu sampai sejauh mana upacara adat Sunda, maknanya, artinya. Jangan sampaikan kita melaksanakan upacara adat tapi tidak tahu makna dan arti eusina. Saurang Sunda mah eusina katanya gitu tah. Untuk selanjutnya kita mencari tahu kepada pelaku, para ahlinya, dan untuk itu saya perkenalkan, mungkin pemirsa sudah kenal Amang Nog. Sok Mang Nog kumaha ye? Ayeuna urang ngabahas upacara adat khususnya adat Sunda. Pan poin-poinna teh seueur. Aya ngeun omong, aya ngeuyeuk seureut, aya di antawisna teh siraman. Mung ayeuna mah anu dibahas teh lengser gitu. Kitu monyangnya urang lengser heula. Cik sampai sejauh mana makna dari lengser itu Mang Nog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten kesedayanana simkuring ge adi sebat ahlina pentennya asli diajar. Tah kitunya sampai diajar. Bah simkuring ge aya nu namina lengser teh asal sepuh kapungkur simkuring ge teh acan ngawas sadayana nya. Mung tiasa saukur ngalakukeun mumpul lengser teh aya saurang sesepuh kapungkur mah. Di zaman kerajaan anu namina lengser walaupun dinu dandanana basajan dina kaayaanana basajan gitu, tapi anjeunna teh anu dipikahormat anu dihargaan ku pamung-pamung raja. Satu acana aya tamu di Purwaran sanes anu sejen heula saurna mah. Si lengser heula yang dipersembahkeun ka tamu teh.
Kuraja teh diutus heula jik lengser maneh teu tepungan. Saur sepur mah jik tepungan yen aya tamu di luar sok titah ka jero. Tah eta panginten aya lengser mah kasebat boga lalakonna pada diage jeung parkosna dinu kaayana petenya basajan lah gitu tapi gitu, aja nama biasa. kasepuan hormateun Nah. gitu. Aya patarosan wios. Sok mangga. Ai lengser teh kudu aki-aki wae eta kumaha da amun abi nonton teh nah identitas sok aki-aki. Salah kumaha eta teh. Salaras nama ieu nya. Salaras nama henteu tiasa kitu wae. Ayeuna diperomankeun dina wajah polesan ku zaman ayeuna mah aki-aki. Tapi di make up, buku basajan artis di make up nya. Tapi eta teh maknana sanes makna petanya kumaha dina dangdanan aki-aki tapi anu didangdanana budak ora. Urang teh janten gambaran eta teh budak ora teh kudu ngagamarkeun yen perilaku urang teh kudu koloteun. Oh, Nah, kadinya lain kudu kolot-kolot. lain kudu kolot-kolot kolot bego kawas ieu kade. Kalau apa? Lain, kalau apa? Walaupun budak ora anu didangdosan atau lebih dimingkat didangdanan tapi karakter kolot tah eta teh urang teh Pemikiran harus pemikiran lebih tah laras harus dipikolot. pikolot tah gitu. Jadi pemirsa, gambaran Ki Lengser teh sosok seseorang yang hidupnya sederhana, saur bahasa Jerman apa penginten basajan. Tapi dipikasakan dihormati. Beliau mempunyai sosok yang karakter yang ditunggu-tunggu, menjadikan seorang pamongan sebagai panutan. Jadi itu merupakan suatu gambaran bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mencontoh seorang Lengser gitu ya. Tapi aya nu teu kudu didangdanan geus geus kolot di dituna. Ah, iya, laras. Berarti teu kudu didangdanan kieu. Aya pertarusan jadi di kelas sekedar kumaha. Jadi karakter Lengser yang kelihatan lebih tua bukan berarti tua dalam badannya, tapi dalam hal pemikirannya. Walaupun kita generasi, apalagi kita generasi muda, tapi kita harus mempunyai ide-ide pemikiran Menggambarkan sebagai seorang gambaran lah panutan. gitu, gambaran. Gambaran seorang yang menjadi penerang. Koloteun cek urang Sunda mah koloteun. Itu senapa biasa. Di pasien kesempatan ulah naos nanti. Kumaha sih mungkin kumaha? Kumaros. Nah, Ki Lengser sok dipasangkeun sareng Ambuna. Tah kumaha karakter Ambuna teh Mang Yoga? Sararas namanya di payun mah ku sabab ayeuna budak zaman katanya di payun mah cekap kumaha tamu. Kana mah beunang ngarokok. Ah ulah da dieu teu. Tetep kieu nya ayeuna mah sesieuna ku amuk teh ku karakter. Cuman itu mah non disebat amuk cuman peranan buat tamih-tamih naon ngahibur lah. Jika nama Doda ya mah. Nah. Jika nama ieu mah Doda nya matak nanya Ya. tuh amu dapan di dunia teh dua pasangan eta Nah, gitu aya awewe aya lalaki. Aya nu kasep anu goreng. Nah, kamu dina hajat mah aya hansip aya dreum. Tapi pada amat tiu di dunia teh pasangan teh. Pan enu cager, enu bener, enu gelo. Ibarat gitu. Dia benar-benar eta teh si Ambu. Aya teh si Mungkin halus. Nama ke si Ambu. Nah, Jadi sosok gambaran seorang teh harus sosok menjadi seorang bapak, Seorang menjadi ibu. seorang Ibu. ibu. Penginten Lengser teh gambaran Tapi aya dimaksud ku Kang Injin mah Pak ieu betanya ayeuna aya Lengser cenah aya Amu. Tapi anu selaras mah zaman dan kuring ge ada budak ayeuna nya sanes budak baheula gitu. Kan saukur yang terang biasa teh. ya Biasa ngan. Saukur terang teh dina wawasan buku-buku buka-buka buku gitu. Anu selaras mah ti payun di kapungkur oge anu mapak mah saukur Lengser. seru. Ayeuna kunaon kesababna Kang Inggin ti tamihan aya Amu. Eta mah figur dalam peranan supados rame janten namihan supados kumaha tah lengkap menghias melengkapi. Seberang aya si Putri Senen Panggung. Nah, Tapi saya si Janten Putri. itu mah janten tambahan buat menghibur penonton. Nah, Lengkap. sini lengkap.